Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nempangkeun wasta pun Janet Daniela Grunder. Bade ngadongeng nu judulna Si Kabayan ka Puskesmas. Eta mah si Kabayan meni unggal poe Kemis ka puskesmas teh. Tayo aya pikir kadua, sagede carangka da buktina geus puguh riet ka dokter. Nyeri beteng ka dokter, gigil sirem oge ka dokter. Dikarayapan lancah ka dokter, rorombehan disuntik. Pokona mah sagala ka dokter. Ayeuna duka deuk naon, geus adeprok deui wae. Saur dokter, aya naon deui maneh Kabayan? Ten semuhun, bari nyungken landong, cek si Kabayan. Bari pleya-pleye. Ieu aya anak beurit di jero beteng. Dokter, duh karunya teuing. Di dieu mah teu sadia ubarna Kabayan. Cing cobaan. Ayeuna mah neureuy anak ucing hirup-hirup supaya eta anak beurit anu di jero beteng teh ditewak. Sakitu dongeng ti simkuring. Neda dihampunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.